bari hujan ngaririnci aduh genah teh meuleum sampo digigireun cikopi gininya anu ngabudah sepat teh geuningan alah eta akang gulana teh gula kawung aduh pulan Kang pulen aslina Dipiring ku sola bangkong. dipiring ku sola bangkong digigireun anjing budug dihareupeun kala jengking dina suhunan pocong moal balik ngarona teh jang alah luar biasa keur ngarona tepan biasa nama brak ngaliwetnya ngariung geuning di pos kamling teh siliwetna teh tamplokeun kana daun jauh aduh waas deungeunana teh sapira deuleu Sederhana. asin sama goang deungeunana teh sapira tahu bubuk jengkol ngora tinggang ku bakakak hayam wah mewah dahar deuleu istimewa tuh aturona jongjon mau dahar atuh bangsat ke jongjon mau kadang-kadang bangsat lagi ngiring tuang da bangsat lagi selemur atau bangsat mangu TV marukana rek ngomean da wawu padahal menang mau ditawaran mang tuang heula der tuang gede-gede bangsatnya tuh nanti jeung rona teh nih eta kitu deuleu kadaharan di urang nyata kolot urang baheula geus nyontohan kadaharan ngode urang kampung mapan baheula sampo hui jagung talus segala bebotian teh wah barudak ayeuna mah hese deuleu ngadah nu itu teh urang kota mah ibu bapak enak geus apaleun ganyol moal wawuheun kana ganyol moal wawuheun kana cucur katimus eta katimus moal apaleun deuleu euy pandahareun urang mah nya loba teu ngaranna make jeung aya Ali Agrem Ranginang Rangining Opak Gurayot Nagasari Putri Noong Oyek nya dahareun teh baheula mah aya oyek tuluy kiripik elod baheula mah nya dahareun teh wajid kicimpring gatot tuluy awug gaplek suranil tuh wah loba dahareun teh ayeuna di kota da mah dahareunana araraneh di kota mah tuh da Asik. make jeung aya hot dog di kota mah hot dog teh bahasa Inggris ari hot teh panas ari dog teh anjing Jadi kabayang ku sia anjing keur moyan dihakan hai. meureun teu nyegag mah sia make jeung aya hamburger Naon deui tah? habur duit ger pasea dahareun teh mata kampura deuleu euy jelema ayeuna mah panyakitna ge bareurat da tuangeunana ge tuangeun anu pinuh ku kimia wungkul bahan pengawet Ya benar. instan dahareun ayeuna mah nya cepat saji dahareun ayeuna mah mata hampura baheula mah paranyang umur kolot urang teh nya hese kakeunaan ku panyakit pan ayeuna mah gampang kakeunaan ku panyakit teh deuleu da dahareunana atuh da wah lain nganung harti umur kumaha dahareun artina pan urang teh bogan hirup di dunya aya sebab jeung akibat nya aya sebab jeung akibat hartina aya syariat anu kudu dijalankeun nu matak jaga kadaharan teh da panyakit ayeuna mah bareurat jadinya make jeung aya diabetes gagal ginjal vertigo nya penyakit jantung koroner liver kanker ganas kanker gedang kanker bonteng nya ganas aya bonteng eueuh kudu adil urang ge kesadaran kana penyakit oge atuh penyakit vertigo baheula penyakit di kampung paling oge budug Di kampung. nongtot bool cenang turwisen balas bogo hapur batu alah kaligata
kali gata mah gampang belum samak oge beres beak samakna nya penyakit dararane ayeuna mah baheula mah era renteng heeh baheula mah penyakit teh gonongeun silaing apa gonongeun kumaha gonongeun gonongeun teh dina beheung ning aya kakacangan bareu kacang kumari akang lain bareu kacang situ belegung aya bareu kacang kumaha sia akang dia ngomong dek heukeun kakacangan dina beheung bareu lain kacang kakacangan dina bohong teh baru jamomo mah baheula mah bener ubarna teh gampang naon kang kubulao balur kubulao ka ditu oh kitu nya oh cager kang gonongan teh cager biru we nu aya atawa ku sangu sakepeun nu haneut kumaha tah di eta di kepe-kepe sangu teh kitu teh nu haneut gareleng-gareleng kadekana gonongan teh geus tiis sanguna bikeun ka anjing aslina teh gonongeunna cager gonongan teh cager anjingna lintu di parabannya penyakit teh nya tah ayeuna penyakit anu diakibatkeun tina sasatoan pan ayeuna mah bareurat heuleu rapot nya maka jeung aya penyakit DBD silaing apa tina naon kang reungit nya cikungunya tina reungit kene kaki gajah reungit kene malaria reungit kene flu burung flu babi cacar monyet tuh penyakit teh bareurat baheula aing keur leutik penyakit anu diakibatkeun tina sasatoan naon cing naon kang kutongo naon tah sia nu seuri pernah kutongo ayeuna mah geus eueuh tongo euy baheula mah wah lalaki we mungkin kena kutongo mah gitu kang nu kumaha tongo teh tongo teh satu leutik sanapeun sireum warnana teh centil pink heeh ngajedogna teh di dinya we jadi mana dina lato-lato jeung tongo mah ka lalaki wae deuleu gitunya nyaho bureum si eta teh nyawa gayot da tongo mah tara ka awewe nah kunaon kang sieun sieun naon teh kahiji sieun keduana bau basreng Aku para loe. bau basreng Allahu Akbar gitu banyak batak jaga anunya kesehatan teh nya mahal dulu nikmat sehat teh dulu nya galengging panas diri saeutik pan urang teh riweuh nih nya matak sok urang balik deui kana bonek kolot urang baheula lobakeun bebeutian nu kana ritunya tradisional pan baheula mah aya mutih kolot urang mah nya ulah dicokot kana mistis kana kesehatan we urang mah penting nya nu aslina artina nu kapanggih heula we nu logika heulakeun urusan spiritual mah beda-beda keyakinannya oh teu ngajaga kaseimbangan awak leu pani contohan ku Kangjeng Nabi puasa Senin Kemisnya hilang bara gitu atuh urang teh ngajaga-jaga kesehatan urang teh dahareun teh ulah burus-burus teuing oh manusia loh naon kang naon deuh pararantos lu manusia pararantos teuing leuweung kieu nya kang si ieu kang kada bisi juri naon bisi juri jurig maneh zaman ayeuna zaman TikTok percaya kene jurig si akang teh apalun pikasieun nyaho ti mana si jurig pikasieun si hungan akang ya anjing ge si hungan lain jurig heuh ieu mah juri gitu ieu mah si hungan nyaho ti mana si lain jurig si hungan lalajo kamari dina bioskop urang eta mah film belegug gitu teu sieun tahayu jurig teh lah eueuh kabejakeun jelema paeh ku jurig eueuh pernah sia dina berita ngadenge telah meninggal bapak anu karena telah dicekek jurig eueuh lamun kageleng beus loba batak aing mah loba asieun keneh ku beus daripada ku jurig tahayul jurig teh lah pantun didenge anu karitu patut teh akang lah manusia
teh sieun. Sama ke jeung sieun. Itu wae sieun. Yakin. Manusia. Sieun merenya itu. Lain sieun tiris teh. Sebab hujan wae teh tadi. Manusia. Dewala dia dewala. Yang di baturan. Manusia. Dewala. Naon? Tadi seling teh elak kagu keur ngahujan. Sia mah ngising jadi tusukan wae di mana? Iya di Cimaneh. Manusia. Sing lara tukang. Aya toke si goblok teh. Gabung, milu gabung. Ngilu gabung nya toke. Bang rasa mah nama satu bisnis beureuna. Make jeung hayang ulin jeung anjing leuweung. Padahal cocok dijual men Kang. Manusia. Sing lar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nu di darat tuna jaya nu linggih di sirah cai. Sang ratu mut putih bumi mengabanyu mingkem ah mingkem ah mingkem. Balalager jurig di dieu. Ya. Bawa jurig di ditu we balalager. Kumaha di ditu? Sok mare kuota. Bah. Karasa sia. Manusia. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lekoh yo. Sima aing sima maung. Maung sieun ku aing. Aing ge sarua sieun ku maung. Maung ka kidul aing ka kaler. Maung ka kulon aing ka wetan. Maung ka luhur aing ka handap. Alhamdulillah teu papanggih jeung maung. Salamet weh. Bah. Rasa sia. Manusia. Ieu mulai jampe nu teu mati lain. Naon atuh? Juringna budeg. Aya wae jurig. Ulah naon tadi si teh? Buru si teh. Urang ludo. Ludo ti mana HP-na ge eueuh si teh pareum. Ai. Geuning aya jang enang di dieu. Banting gua aing si jurig. Buat enang aing. Nah, danang teu goreng. Heupan aing beli enang cepot. Nah, teu naon enang alus lah dinya makaran teh. Enang geuleyeung. Benang di mana ngaran? Aya naon nang? Bal. Enang si teh. Nya aya naon? Aya surapi ka keungeun. Sora naon nang? Setan. Sora naon aa? Tah kitu geuna kana hatena ge. Nang si teh. Ulah ngaruruk sakaran dewe si teh. Alus kena enang jeung cepot mah. Kumaha lamun enang cepot teh atuh? Mung. Lain aya naon? Sora pi ka keungeun. Sora naon? Teuing matak sia kana aing rek nanyakeun. Belah mana? Belah ditu. Belah ditu. Belah ditu? Heuh. Aslina demi Allah. Sora naon? Kuung. Naon? Kuung. Keung. Heuh. Hai. Lain dengekeun. Nya dengekeun ku sia. Belah mana bijil ditu? Hana meureun apa sora naon? Matak silaing dititah ka dieu teh aing nanyakeun sora naon? Belah mana? Astagfirullahaladzim. Jempe heula siana jempe. Oh jempe. Oh. Bijilna teh mana? Allahu Akbar. Jurig sate ka adi teh jeung nyiduhan. Tenang kiki garing. Lain urusan garing geuleuh.
yang bau jeung naon sih teh ya naon terek nipu kadi bener-bener ting setan sekala cek teh nyiduhan tenang ke garing jurig males ka oh manusia tak dengikeun geus sadanaon eta hayang apa nu kitu manusia nyadekeun manusia make eho manusia saha urang mana rek naon rek we naon sia baba ya pagek di mana-mana anu ngaran eho tungtungna blegung rek naon on sama rek naon rek eho na koslet kehujanan wae sia teu ngarti kana koslet manusia yang apaan gitu sora naon eta teh gajah rek kenog goblok gajah ngenog mana we karep dasar sekolah nepi ka gerbang goblok sia mah teh diajar biologi gajah ngenog naon ya ka sia make jeung gajah ngenog kebayang eta gajah ngelek boboko rek nyileungleum sagede kumaha bobokona anjing dong dibayangkeun wae atuh sia make jeung gajah ngenog dah aing kebayang aya gajah pelung gajah biasa ge gede kumaha gajah pelung ngajir kulit putih geus teh anjing anu karunya mah naon cing naon gajah kate ongko gede tapi penek Allahu akbar nyingil kulit putih anjing gajah ngenog geus teh blegung dahala naon asi laing lapar nyata ieu teh lapar dahar yuk dahar naon bubur gajah bubur ayam belegung pan diganti ku gajah aja kuing mah resep bubur ayam mah naon atuh mun bakakak gajah boga aja bakakak gajah bakakak gajah kumaha ngadangkakeun anjing nyolokna ku tiang listrik ada Allahu akbar ya Allah ya Rabbi alah nyinyir kulit peuteung aing alah awas dola di mana si laing ieu di tukang tahu kah aya gajah pindah kontrakan Sita gajah pindah kontrakan di mana? Allahu akbar ya Allah ya Rabbi. Ngeuna seuri aing kedua pun. Alah. Aya naon jang juragan Arjuna deleukeun nuju kulem tong riweuh teuing cu. Kadon seseuri. Naon cecengiran gajahna datang. Aduh. Kakolot teh. Geureug sia kakolot teh rakas teh. Kakolot teh doraka aing lain kakolot ka gajah ngan bapak aing ka dieu aduh Allah nah aja cengiran aya gajah tulalena sauted dina sirah
pamali sia kakolot teh ni sia seuri goblok teh berarti ngadukung gai aduh naon deui aya gajah mamawa kantong rek sakola PAUD bae alah Allahu akbar ananya kulit putih aing aduh ya Allah ya Rabbi dah pelong tuh naon deh bapak melotot si lain teh gajah-gajah tadi teh ka aing teh kasaha deui atuh nah abdi mah ka gajah sia ka gajah ning sia ngabahas kantong nu mawa kantong aing nya nah atuh ari bapak nurutan gajah mah mawa kantong coba atas si juri kabina-bina teuing siap jeung nyiduhan ka anak teh kege garing kabina-bina teuing siap pelegu tawas lain kakolot dicentang sia ku aing kabina-bina teuing sia kakolot teh ae nah lah kececengiran aya gajah darah tinggi rek setruk beneran silaing apa gajah setruk kumaha tulalena jeceng kalau turun ngelewat kata itu bisa aja tong ka mana karepannya teh gajah kana tol beleguk gitu bener-bener teuing ae naon ngagombrang jang naon jang aya gajah digebrus sugan teh weuh gawir di dieu bek teh geuning aya gawir bener wasi kuring teh jebur kana gawir ieu dadang ngadurudud sugan teh dan sapanjang bawa gawir ieu dada jadi babak belur bener wasi kuring nyan kuring jadi rewas naon merong itu sia ngomong gitu-gitu geuleuh kadengena ingjang si lain teh geus karolot cu ngomong dikitu-kitu aya gajah tuh turut muning sia kain teh gajah we ayo naon sia da beda teuing aya naon Kakang Semar ieu nun aya gajah aya gajah oh jadi aing ngabawakeun tuh dunungan kabaribinan cik cepot pandaing teh kekarak lalenyapan rek sare ngadon kitu anjeun teh cepot loba teuing heureuy cing inget ya teh leuweung ngan cing inget sasangat-sangatna leuweung moal wis sangat tibatan sungut ulah loba teuing heureuy maneh pot karasa sia carekan gunungan puas sia perlu teuing teh nyeri hate lain urusan nyeri hate dari carekan gunungan oh da nyarekan anak kita sia dicarekan heuna dengekeun ku sia ngomongna dalalaunan lalaunan kumaha cicing pot tong loba teuing neureuy lain neureuy heureuy kana hate teh eueuh sieun sugan nyentuh kana hate dan teu beda jeung juragan Bima lamun ngamok teh pan wah umur awak teh leu nah kumaha juragan Bima lamun ngamok heeh cicing sia cicing liang tai teh ngarempot dah eta nyod da bigana beheung leu ngomong bau juragan Arjuna kumaha cing kumaha cicing pot tong loba teuing neureuy da wala naon ieu mah gadongeng we gadongeng gadongeng naon euy gadongeng baheula juragan Arjuna jeung juragan Bima keur leutik ku dewek teh dibawa tunggu pare moe pare tangga beres panen tuluy apan dipoekeun ditungguan tuluy supaya hayam macokan tuluy juragan Bima malah mun aya hayam nyeleungrung teh kadinya digebah kumaha sia hayam celeng hayam teh ngaceleng
3 tahun tengenog nah make jeung tengenog dari pencit ku aing kapan huluna ge ku sia hari teuing beak teh jorogan Arjuna ku majing kumaha sieuh ayam nyingkah kadon ngising langiran ayam teh Kang Kakang Semar ieu nu kadangu meureun ku Kakang Semar si cepot gede bohong naon agan apaan sidik aing teh anak raja manyamoe pare panah kan pikir ku sia dengekeun anak raja manyamoe pare kadenge si teh anak raja na ogoan da teu meunang anak raja moe pare justru alus anak raja moe pare nyontoan jadi tengah menak budakna teu manja ieu mah da anak raja na manja dititah moe pare wae mung da moal ateul ai nyatuna beuki nya bener ai moe pare henteu kulutus aya apaan aing teh boga pagawe aya karyawan keur naon karyawan aing dipake keur naon digaji dengekeun ku sia sekali-kali teu moal poe mau matak dosanya kan da mematak dosa digawe bareng jeung dieu jeung bawahan alus jeung bawahan malahan ngabantuan ka bawahan angkat tempo bawahan teh meureun resep padahar jeung dunungan rajin dunungan teh ngarasakeun om Kakang Semar ieu nu di mana anu panen dipoe ku aing kabeh parena ai sia goblok nu kurutus wae teh jadi amak dunungan le dunungan we goan geus teh geus kumaha teh geus dununganna baper ya bapak ari nyatu beuki kita moe pare wae mung komo teu ngagiling meureun aituna komo teu manen mah komo tidak ngabuluk-buluk komo teu melakan mah kulutus pun panah ai sia kukulutus wae naon ye manya dunungan nginyiduhan keke garing tadi ge basir kene nya Kang ulah kaget teh bangsa manusia ieu kaula dulu itu ujang bangsa naon tingali cepot itu naon banar pare mun ka dieu kan sia kana pare deui itu jagan Arjuna ngamekaing teungeun eta ku eta menyentuh ulah kaget ti aing he bangsa manusia mangalingih Kakang Semar tingali bangsa naon duka atuh agan ting atos-atos agan gadegan tenang put kaula bakal waspada permana tinggal dina danget ayeuna ulah kaget yai kadepan sareng kandana dipelaki para patang patepang lembe ayeuna hate bati dasa sebelakan walah ulah kaget bangsa manusia dulu itu dah wala toke segede kieu lain toke juga masih teh non teh jangkrik kalung mah koneng beungna nya padi ge koneng taina babal jauh kana tai bener-bener teuing nu koneng mah sarua jeung pare tuh da ka aing deui sia mah budak binatang ulah kaget bangsa manusia teu kaula teu kaget saha anjeun ke sageda dupi anjeun saha ngaran kaula teh janaka timalan ari eta nu pengker di simab di semar sumuhun ari nu ngangeiket abdi ulan leres Iqbal Wolok. Iqbal sumuhun abdi teh Iqbal badar pare ulan ari nu pangkerna abdi nya Dedi Mulyadi Dedi Mulyadi gubernur lain Dedi Mulyadi we itu mah tuh menak Dedi Mulyadi mah tuh gubernur ieu mah biasa we rakyat biasa nya dupi anjeun ngaran saha kaula Durgalapati
Durgalapati leres aya naon ke sekedap aya taroskeun kaulah teh ieu mangga linggih mangga walah ieu jelema nepi ka kasep ieu jiga abdi keur ngora saha nami kaulah janaka di malan sugan teh janool ari eta nu pangkar nu jiga balakutak disima abdi sun semar sumuhun abdi ulan siapa teh nu ngomong sumuhun abdi nu ngomong teh maneh sumuhun sugan teh lain jelema mana teh makhluk hirup sumuhun wajir teu percaya kakara umur-umuran aing nepo jelema nepi ka goreng patut kieu haji huntuna hiji mana teh huntu permen beleguk teh yang huntu we biasa ulah ngaran kuring dawala teu nanyakeun anjing dayang wawuh nyeun make kopiah loba aturan ieu we jeung beureum beungeut irungna sauten alah irit oksigen teh sia mah aduh hei mana nu beureum beungeut naon ai mana boga kaca di imah kaca naon kaca euteung nya boga osok euteung nya mineng atuh teu nyeri hate teh beungeut jiga kitu da ai malah mau ngaca beungeut jiga sia meureun teh ngegantung maneh mah belegung ai aing jiga naon hayang apa sia jiga naon heeh jiga cangcut curing sia wah cangcut bener juga itu cangcut masuk wah kan tapi laras Kakang Semar si cepot tiga cangcut tinggal itu iya bahan pindah rombongan ieu cangcut naon sia teh ngajawab paduli aing jiga cangcut sia jiga eusi cangcut jurig jiga kanyut atuh da geuning eta apa paduli daripada sia cangcut baseuh dimake ringsoan ku aing sampe peurih hayang teh aing aya pasea aja itu tuh hayang ngasan geluting cangcut aing heuh tinggal da wala mun masalah urang siksa kuduaan siap sia nu nyekelan aing nu merosotkeun kurang sunatan deui ku aing dari Ki Ari dikirit pangse tong geret teu beunang diuyah cenah
Sari ahengke ari salon Nagasari Dina tangka pamistri mustaqim salah jambe Nagasari Tong
Eten nirakan ningali ingkang samya sampun prapta kaget mah kagere-gere iya kagere-gere jadi kakasih anjeun teh sanami teh kaula teh janaka timalan dupi anjeun teh bade naon ieu teh megat ka kaula bade naon sun cobi lah bade naon di tigulan cicing sajangcut ganeng si baba kaing di sini nyarekan beungeut aneh jiga siluman tomat sih teh bawang beureum lain kieu ye teh janaka kaula teh bade naroskeun ka salira ieu ngaros naon dupi jalan kawirata manawi uninga ka palih mana jalan kawirata leres bade naon kawirata teu kedah apa bade naon nama eta mah urusan pribadi kaula nanging kaula mah nanyakeun jalan kawirata ka palih mana memang telepat anjeun teh ka dieu lurus teras ka dieu leres bade naon kawirata aya we da kaula ge urang wirata anjeun urang wirata timalan kieu ye teh kaula teh hoyong penak sareng anu ngaran Yudhistira jadi salira teh pale penak sareng Yudhistira bener upami dipersanten mah Yudhistira teh lanceuk kaula lanceuk anjeun timalan ke sakedap jadi nami anjeun teh janaka sakedap kaula apal Yudhistira teh boga adik ngaranna Janaka ya Yudhistira mah adina nyaeta Bima Arjuna Nakula jeung Sadewa tak kaula teh Arjuna anjeun Arjuna timalan nu bener timalan nah Janaka salianti Arjuna ngaran kaula teh Janaka jadi kaula teh Arjuna teh benar mana teh Arjuna timalan rek naon kaula teh bade ka nagara Astina bener geus bangi si Arjuna geus bangi si Arjuna geus bangi hehehe teh kudu jauh lamun bener-bener maneh ngaran Arjuna geura tungkul kana jukut geura tangah ka sadapan geura papatkeun jampe paeh awak maneh Arjuna naon maksud anjeun teh sabab poe maneh bakal dipaehan poe tong ka mana karep sia ngomong teh lamun maneh rek aslina bener timbalan rek naon rek nyusul ceuk kaula Kakang Bima ayo maneh apa Bima geus paeh ku aing rek nagih janji lain ka nagara Astina nu balik sia ngomong teh bener lanceuk maneh anu ngaran Bima geus paeh ku aing alagan nu bener sia teh Rawun si Rawun nu balik sia bener cicing sia Iqbal ieu teh ngaranna Iqbal Gusti bener anjing jauh tidak beungeut sia mangaranna nu kieu mah Nang saya sarua nah ada nang teh goreng jadi jadi bener lanceuk kaula teh geus bae ku aing aing ayeuna pikeun maehan si Yudhistira maneh Nakula jeung Sadewa agan ayana agan ganeng ayana we urang ajar sia lamun bener-bener lanceuk kaula geus masing pati temekaning perlaya aya hak kaula pikeun males pati kana kanyerian lanceuk kaula
lamun bener-bener anyerek mehan kaula pek geralengkahan bugang kaula wanyir wanian gede hate manejuna apa kon wani marang aku orang wani dening apa lulanang kuelanang dinu lega loba ngomong tah lawan ku silaing lamun silaing aya kanyah kadunungan sok panglawankeun ku silaing aya lawan kade sia kafir kasaha si teh maneh sia si punah pindah agama si tara zakat si tara sodakoh si bangsat kenceleng masjid si tara jumaahan beragug nyaho di mana aing tara jumaahan nyaho di mana ning awa di masjid aing dengekeun ku si laing masjid si laing di mana aing demeni pokona lalaki poe jumaah jumaahan di masjid aing berarti eta lalaki terjumaahan Allahu Akbar ajik tua toe sia geus wudu aing dedenya ulah macem-macem ke jelema ieu nah ieu jelema teh keur nguriling nangan tanding anyacrang nangan lawan can nyahoan digeti sorangan cobaan tasirana dagor kulingis kuat modar tetong dibejakeun si teh bina-bina teh anjing sia teh engko make kopiah tapi jahil kaciri sia make kopiah tapi can pernah ke Mekah can pernah ke Arab Saudi nutupan wis unggul Allahu Akbar coba ieu jelema ari ngomong Allahu Akbar tapi hapete dengki wae ke batur tong mamatahan ka aing aja dina mamatahan lagi sia dina dakwah lagi aing pindah agama deuleu dayang sagama jeung sia ya kumaha maneh we aing nyaho sia mah anjir ngaku-ngaku nabi naon sia goblok ya Kangjeng Nabi Muhammad teh nabi terakhir sia ngaku-ngaku nabi bleguk goblok sanu ngaku-ngaku nabi tina beungeut kieu aing nyaho ngaku-ngaku nabi nabi naon beureuk kieu teh paling geus sia pengikut teh 2 urang eta ge ucing kumaha maneh we da aing teh ngomong kurang ajar sia lamun maneh bener-bener laki langit tengah jagat aing di luka jeung aing dor iya beres aing sok di luka bangdan yang juragan Bima kawartoskeun maot deuleu baingan aing teu geunah hate wae deuleu cilaka legan ajar di podaran koing maju hiap ayo wes hiap liwatnya deh kurang ajar udang siap makan ayo wes wap usik sia lesotkeun denawa moal dilesotkeun ku aing nu geus kita marantong deui kabida-bida teuing sia di podaran ku aing hiap what iya modal alah cilaka jang dunungan di Balangkeun di mana lagragna dunungan ampun aing sok tulungan atuh ka itu apaan jeung bade kabina-bina teuing ampun di mana dunungan
Panwijena dibayar pati hutang wirang dibayar wirang orang anak ingkang bakal mutusaken jiwa raga handika kajaba pusaka ku dewe yang di mana lagragna dunungannya ampun aing masuk kumaha name aing di mana aras aku jojos anjir kana pipi kana jerawat alah agan dawala agan salamet lagrag ti luhur diparengkeun kaulah salamet tawala nuhun atuh teu kutuk ieu agan henteu nya nuhunne agan ari teu kutuk ieu mah bilih kitu agan kutuk ieu ari agan osok kana kutu uya tong ka mana karep sia make jeung kutu uya teu meunang kitu sasama manusia tawala sae gagan sasama manusia mah kudu silih asa silih esi silih asih saya mangga murulukun komplit bade dikumahakan dipanah ku kaula dawala mangga dipanah moal dibom manya dibom teh kebeda-beda teuing dalin Israel itu saya mangga haling dawala saya mangga beulujeng agan mana si Arjuna si ayam ulah naon bawas nu teu beragama we hirup teh naon yang papoloto teh naon cegat terangan di mana mangih kareuwas musibah ucapkeun inna lillahi wa inna ilaihi rajiun lain ayam kumaha sia lamun kareuwas dermaot hayang maot dirempuk ku hayam cenah teh ngajak aing nginum aqua isuk-isuk itu jadi geunaheun jejeg ngomongna luar biasa deujang panah juragan Arjuna tara meleset kieu nya tepat teh juragan Arjuna mah da malu murid kuring atuh baheulana nya diajar ngatapel heula baheula mah juragan Arjuna teh nya ku si Oman latina teh si Oman makana buludak baledog teh tepat wae mah nya ngepas we Oman waduh
luar biasa nya oman biyik geuning. Heeh. Kurang ajar si Arjuna sia dipanah ku aing sia meme dipanah rasakeun sia lajeng ieu denawa nyaeta Durgalapati ngagunakeun ajian bekah ngadak-kadak sungutna Gurawah ngagedean ngadak-kadak ngaluarkeun angin barat taliwawang tina sungutna atuh ya Arjuna kacanak angin mangkehing bakal lagrag di wirata kayanana rasakeun Juna ku aing kurang ajar sia tuman teuing wah ieu cucunguk ieu awas ku aing wah abong leutik teu kadeuleu ngapungna deuleu Ya itu. Pelenyeng bareng ka itu ke planet Pluto. Heeh. Iya Pak Kang. Du. Si goblok. Pelan. Paengan eueuh di luhur depa we dihanap. Eta mah jeung dudu deui. Ampun. Ah, sia. Jadi tah. Ye, jurig. Tujuh dong sia. Ye. Cicing. Hey. Cicing. Hey. Si sana kiri goblok ini. Bah. Sia. Kaluhur lapur. Dihanap teu aya. Kagigir nih. Nihil. Na bujur aing haneut. Ya ada sedan. Cengurayan. Tolong. Gandeng ajik. Tolong. Modar siang urajariak. Wah. Yang lanjut aing dimalangkeun. Kumaha nasibna aing wah beunang saya. Astajing adawala dipun palang kuyedenawa melayang di Keganawiyati itu jaring carita Kasarius Raden Gatotkaca kalau diutusnya taku Prabu Yudhistira bikin nyusul Arjuna lan Bima anu teu aya wae nyata ti nagara Astinapura parantos anyog ka ieu wewengkon mang waspadan nerakaton mang
waspada nerakaton pada tumarang nampung kaulah teh inget wae kalau jadi bapak. Wah, laras. Kanjeng Rama Bima Datacan Muli di negara Astina. Tulung. Ye. Selalu tulung-tulungan. Tulung 100 we. Ieu teh kunaon jelema teh? Tulung. Ye, salah si siap pot. Tulung. Ayo. Jang. Alhamdulillah dewek selamat lu. Ya, Kang. Nyangsang tangga puteuy. Wah, cilaka ya Bang Bara lu. Sedan. Ditulungan kuai nyebut Bang Bara kai hudang sia hudang. Tolong. Tolong. Itulah what? Yo. Hai. Dapat kabong kurang kieu teh. Udah sia. Hareudang goblok teh. Jeung ngopepang teh. Mani geus emong. Teu cerak kerayang. Nanya bahkan susu sih teh. Mani geus lepet. Udah. Aduh, Gusti Lagung. Aya Bapak Barlen di dieu Gusti. Nya Bapak Komandan. Tingali AA, aya Bapak Sengot di dieu tuh. Halo, mana we teh aya Bapak KB di dieu. Keluarga berencana. Udah mana pot. Aduh, agan tiwas agan. Tiwas naon? Tiwas agan. Jawab pot. Tiwas naon pot? Nguningakeun agan. Tuang Rama. Udaon Bapak Aing. Tuang Rama agan. Udaon. Jawab. Udaon Bapak Ipot. Jawab. Udaon. Wey. Jadi saya terdunungan disentak, aing 3 kali disentak dari tengah mak. Tuang Rama agan di Astina parantos maut. Bapak aing geus pae geus ngantunkeun bot. Parantos ngantunkeun agan usaha. Aya denawa agan tadi teh penak di leuweung sareng juragan Arjuna. Eta ge jiga nama dititak ku Kurawa juragan Arjuna ge bade dipaehan. Ai paman Arjuna kumaha? Duka kumaha? Tuang Rama paman oge agan kacanak angin barat Kaliwawang. Eta buta teh ngangge ajian naon da sungut teh ngadak-ngadak gede ngaluarkeun angin tina sungut. Jiga nama ajian kompresor. Ari bapak bade kumaha? Pun bapak duka kumaha nasibna kan sieun diperkosa we pun bapak kan. Jadi bapak aing teh mau teu usaha ku eta buta. Di mana butana? Palih kidul akan sareng bapak tuturkeun aing. Lan tuturkeun. Ini siap. Ayo dah wala. Duh. Eta murang maring manehna nu ngadupak manehna nu ngamak.
bener-bener teuing. Kurang ajar sia bangsat make jeung ngaku-ngaku Subadra sia. Bina-bina teuing goblok. Aing nyaho si Subadra jeung Sri Kandi memponar. Tapi Pakai jeung aku di Narkeni. kabina teh sia make jeung aku di Narkeni goblok. Kabina teh sia. Wap. Kuman teuing sia. Bedana neureun. Nanyakeun ka dewek saha cik dewek teh di Narkendi teu percayaeun ka aing. Karasa sadaro ka teh aing kabentar gelap meureunna. Nama wa eta. Kabina teh ayana agan nuhun anom upami taya anom mah jigana geus ua parantos kumaha we. Ya eta. Bener wa teh ngaku di Narkendi. Lamun aya nu neungeulan teh lawan lain cicing wae itu kumaha. Teh tiasa gelut ti si Mabdi mangga. Uyuh. Nuhun agan. Upami taya juragan anom panganten disiksa we tadi si Mabdi agan. Meret. Momen bagus Kang ya. Lamun ditengelan teh heglawan atuh. Da teu tiasa gelut ti si Mabdi magan. Weh, teu tiasa gelut. Diajar ke si Sepot Mar, Semar Bandar Nangka. Wayahna Mar diajar usik jeung kaula Mar. Usik naon agan? Usik Malik kan. Aya nu kagunganana Mar. Coba. Paingan dilalila Gatot Kaca bau lalai deui nya. Sabab dina waktu mah. Aduh, alah. Sugan minta hampura ka aing. Be Gusti Nu Agung teu ngeunah disebut Bandar Nangka. Bina-bina teh jang kade deui jang. Kurang ajar samane saha? Aing Gatot Kaca. Gatot Kaca bener. Di podaran maju iap. Ayo. Iap. Ayo. Ayo. Was. Ayo. Was. Anyir teu si jelema wiap. Kurang sia. Allahu Akbar. Subhanallah. Wey, kurang ajar. Ayo, was kalah. Alah, alah, wiap. WhatsApp. Iya. Wap. Aya kitu dunungan aing teh dulu. Tendangan tanpa kaki teh gitu tah. Padahal manya dunungan asup Persibnya resepnya. Oh, mun dunungan aing asup Persib juara we terus beureun. Oh, kebayang hari punya reporter bola eta. Kumaha teh reporter Cing? Gatot Kaca membawa bola. Dioper kepada Beckham. Beckham kepada Gatot Kaca. Gatot Kaca mengocek-ngocek, oper lagi pada Beckham. Beckham kepada Gatot Kaca. Gatot Kaca kepada Beckham lagi. Wah, Gatot Kaca terus membawa bola. Dioper lagi pada Gepa, Beckham. Wah, ternyata guys, mereka itu lagi latihan, guys. Paingan duaan. Oper-opernya terus. Hah, luar biasa dinungan aing agan, kadiagan.
Buset ku aing malah di podaran. Yap. Yap. Gang sia. Nah jelema teh huluna teh baralik. Lain dulu jelema teh balik sia nu teh balik. Oh gitu. Komean heula tuh. Kurang ajar sia. Berjuang mati-matian menegakkan keadilan. Walah, bawa naon Kang? Bawa naon? Demi dunungan mah aing bebeakannya. Wah, Bawa bandring. Beres. Aya buta mah dagor ku aing ge. Masa Asya. Baheula aing gara saya masuk tawuran makin ge. Wah, Jika SMA wae. Hah? Jika nu sekolah SMA wae. Di Bon maksudnya. Aing mah menerima Bintang tamu. bintang tamu tawuran. Bagian naon? Aing bagian disiksana. Dagor ku aing ge. Tadi mah ulah tawurannya. Teu meunang tawuran barudak ngora mah panagara teh kahareupna tepannya nu diandalkeun teh tulang tongong nagara barudak ngora. beres. Sing darah. Matak barudak ngora teh kade ayeuna mah euy. Cing damai, cing bersatu demi negara kahareupna. Cing inget karuhun urang baheula teh ngabela negara teh pae poso. Iya. Pahlawan urang baheula ngarebut kemerdekaan teh luar biasa ngorbankeun jiwa jeung raga. Ayeuna rek deusian ku pemuda anu tararebleng ulah lebar eta teh sarua jeung ngahianat perjuangan kurut urang baheula leuh. Kemari pan 10 Novembernya hari pahlawan. Diperingati unggah tahun. Artina ulah nganu ngaharti adean ku kuda beureum. Tapi contohan ku urang jadi contoh tepikeun contoh. Para pahlawan urang baheula ngabela negara teh tingkatkeun rasa loyalitas kebangsaan, rasa loyalitas jeung sesama, solidaritas jeung babaturan tingkatkeun. Ulah nepi ka terjerumus ke jurang-jurang ketunggaraan. Jangan sampai anak muda-muda sekarang jangan sampai gontok-gontokan. Jangan nanti capek-capekkeun. Dagor ku aing buta begitu. Iya ta. Gua tepet ya gua aing babatokna tuman le. Sikat ku aing matuman nu ke beuleuh. Aya buta mah masa Asya ku aing mah. Jelebet we aing. Ya. Uluh air. Wah, sia. Kurang ajar sia maneh ku aing dipaehan sia orang yang beungeut teh jiga jangcut. Itu cangcu teh kayak deh modal ya iya di benang karasa iya di benang modal iya di benang Dapat euy. Bae anjing da liur. Iya. 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 Hebat Kang nepi ka mungsrat gitu. Hah? Nepi ka mungsrat gitu. Mungsrat naon? Getihna Mana getih? eta buta dia. Ale-ale goblok getih di mana? Pan mejiga atuh. Punya wayang getihan. Pan mejiga. Karunya nu laju teh ditipu wae. Kebae da resepeun atuh. Sebenarnya sepeun tapi ngabohong duraka. Bohongna pan Gua ale-ale sebut getih. mejiga. Mejiga naon sia? Mejiga dina film-film makan teh. Emang dina film aya nu getihan? Nya loba atuh. Film naon? Film Jin dan Jun. Baheula pisan jeung do. Favorit atuh. Leungeunna hirup keneh euy. Ayo teu beunang. Rek ngoldar ngahina keneh leuh. Ayo teu beunang deui. Paduli jurig. Amekeun. Edah katipu.
Mana teh nyerang hati. Iya. Au. Alah iya. Modares ya. Hayu cep ucuk amu dang berjuang. Well. Kamu orang siapa? Hei orang yang banget jiga cangcut. Dewek, ya Cepot. Wah Cepot. Nama dari mana itu Cepot? Arab lain, Cina lain. Aneh. Dewek tercekek. Wow, rancang ngek. Tercekek situ. Mana orang mana ngomong di gigi? Saya dari Belanda. Oh, di Belanda? Iya. Saya dari Belanda. Ngaran mana sih? Ngaran orang Pandekok. Hari bapak mana? Pan maut. Maut ya. Mana kurang di podaran belegu. Maunya Belanda ya belegu. Belanda wiwitan. Belanda buhun. Mana di podaran sok iya. Wow. Belanda liar. Lunglang kana wawatok. Loba kica-kica. Iya. Lagi Kang. Iya. Terus Kang. Iya. Lagi Kang. Iya. Lagi Kang lagi. Iya. Lagi Kang dai. Iya. Lagi. Iya. Lagi. Iya. Masuk. Iya. Wow. Hulu asup. Tinggal bulu. Ibu-ibu ngadengi hulu asup cing janerit. Rarasaun. Ciluk bakekok. Sia cuman sah maneh aing Gatot Kaca teh aya beja bapak aing paeh ku bade. Oh iya anakna timureun dengdam kaing dari siapa pamana jadi patung kaing baju ieu edan rasakeun sia kaing dinasti kersayang kumambar. Iya Raden Gatot Kaca dijamak ku Yidur Galapati. Terjadi patung nanging ngadak-ngadak awakna Gatot Kaca koslet. Cing para repet kaya anak. Cing para ranya ngebul. Gatot Kaca lami-lami. Temasing patit temekaning perlaya. Wah. Agan dunungan aing agan Dula galil dunungan aing maot agan kan yang goblok cecerik dikit ya bang angan dunungan aing maot disangka pondok umur dunungan Gustin wagung lacet pemahaya dunungan nyanyi naon goblok guys ya
ngadak-ngadak aya sinatria gandang pertengtang nyamperkeun kayu bengkon datan neratang ngademan datan neratang ngademan eueuh manggulengan rana Agan, aduh Gusti nu agung. Nah udah nepi ka kasep kieu ieu jelema. Ganteng kieu jelema. Sia kakara sadar. Tiba heula renengan jeung aing teh sia kakara sadar aing ganteng. Makana ka manehna bro. Gusti nu agung lamun akan sebut kasep kiamat. Nah, selain tadi tukang. Uluh. Anjir, kemarin aing lo. Betul-betul kan. Syahnya Satria. Syahaden ngenalkeun ngaran kaula Paksi Jaladara dan ngaran kaula Paksi Jaladara. Paksi Jaladara bener. Di mana gua jalan? Kaula ti Cicalengka. Oh, orang Cicalengka waduh. Bade naon ka dieu gulan? Kaula terek ngabelaan dunungan anjeun. Astaji ngadawala. Luh, anjir apaleun lu. Hebat teh jelema waspada kieu nya. Lain hebat pan aingna artis. Jeung ieu jelema kasohor. Kasohor belegug. Maksa si salira teh bade ngabantosan rek ngabantuan kaula anon bebela we. Ka Gatot Gasa anu kiwari parantos nambruk ngamasing pati temaning peraya. Nuhun ulan. Bade bisa yang buruh moal kaula hayang diburuhan. Atau mau calon dewan bari salira teh. Teu kaula teh nyalonkeun naon? Calon lurah henteu. Kampanye gitu. Estuning kaula macil putih silakherang. Pasaya atuh kitu meulan. Nya pangdamangkeun upami salira bener jago meulan. Ai jago mah henteu kaula teh. Ngan estuning kaula mah nyata ku kersa sareng pangawasan umur bengalam. Nepi ka tawadok ieu jelema. Kayung-yun keur makasep. Nya tamah tawadona ari ieu. Kakara boga entok hiji ge sombong. Nya pangrasana teh manehna we geblek entok teh oh ka mana. Kasep Gatot Gasa salira mati lainna pastina perlaya lainna mangsana puput umur lainna waktuna. Hiji hirup hiji nu hirup hiji kahirupan gumulung jadi hiji waras teu mangkaning jati-jati teu mangkaning waras waluya damang Gatot Gasa ngadak-ngadak Raden Gatot Kaca Jangiratari. Woi, ulah. Ot, agan, agan, alhamdulillah agan, agan. Usaha ini cagerkeun bot, lan usaha. Saha deui atuh agan. Ka jampe-jampe ngurak waduh dikeluarkeun. Bener da wala ku siap bot. Nah agan dangu teuing. Tah dipangker. Ih, daing itu percaya. Untung can ngasugun duit, aing. Sia mah keur dituduhkeun itu udah. Jadi nyung nyagerkeun kaulah tanyeun. Syariatna kaulah hakikat tapi tulung numur bengalang. Maksud anjeun teh naon nyagerkeun kaulah? Nya kaulah mah sesama hirup, tulung tinulungan we. Sabab numutkeun jungjunan urang kapungkur jelema nu panghade-hadena teh nyata jelema anu aya guna tur mangpaatna demi kepentingan balarea. Malah mandare kaula jadi artina aya guna keur mangpaatna. Jadi aja trek nulungan kaula bener. Nuhun satria saha kakasih ngaran kaula Paksi Jaladara. Teh murid abdi ya kan pada cicing sisiah. Murid di mana? Murid TK kapungkur. Nya nuju Pak Uda teh wabi.
Jadi aja kaula rek ngalawan eta demit wah kuat satria anjeun ngalawan eta demit mah kuat nu teu kuat mah anjeun lain kaula geuning anjeun buktina namru pangapunten kasep Gatot Kaca anjeun ngalawan eta demit tapi ka jagat tungkat moal beunang nyepelekeun kana pangarti kaula anjeun sanes nyepelekeun kaula mah nanging buktosna we neme Ares. parantos ka ukur ayeuna mah kieu we supada caina herang laukna beunang uninga aya wartos tuang rama parantos maot ieu teh kaula teh percaya jeung henteu leres kasep Gatot Kaca tuang rama teh parantos maot di mana di negara Astinapura ayeuna jadi patungna digegeuleuh di Baladogan koko kotor di Ciluhan di Kihanding sajabana duduh teuing tah wayahna anjeun canak patungna Bima canak Kawirata tepangkeun sareng tuang rama uwa nya teh Yudhistira Bajeng tah wartoskeun ka Yudhistira tungkulan ku layang jamu sekali musada mudah-mudahan tuang rama bakal pulih ka jati pulang kasa sae mangga ieu dedemit urusan kaula sae permios pakasih teh kaula paksi jalanana permios mangga Dupi tugas abdi naonna tugas anjeun ayeuna omean akhlak kalakuan omean hiji eta kadua upama ka masjid ulah ngahili-hilikeun senal sakitu we teh kaula Eta jero pisan amanat Kang. Kenapa pisan amanat tah? Dawala dipitnah naon goblok pan senalna jeung aing ngajualna ge bener sih teh Jahat. heupan ceuk ustad gitu cenah noten anu goreng da piceun walusnya bawa marukana cenah mun euy Pisan deui ka maneh ilmu. mulai si Ali gitu teh mun teh nyerep iya ngaran kaula Paksi Jaladara rek anon bebela bener rasakeun kowe maju ya edan rasakeun ajian pamungkas aing pek jadi patung sia pena stiker sayang dumampara ieu ge Paksi Jaladara dijamak dening ieu Dur Galapati pulih ka jati pulang kasar dan di Lurah Semar kuda pawana wat lain bantrak-bantrakeun dulu lucu itu paingan dunungan aing mararawat teu lucu yang naon si laing sakira-kirana jadi satria sakedeung kena naon dangdana we tisuk-isuk yang bayangkeun ku si laing lamun aing make wujud ieu tuluy aing nitah Gatot Kaca kastina naon kasebutna aing manya salaku pawongan aing kudu nitah kadunungan ai babatok sia mereka ngubrakeun harkat derajat dunungan hah astagfirullahaladzim teka pikir ku aing mesti bapak disangka apa batok bulu si madu pak penuh teh lawan hayangnya hodor saja aing nepi ka mana
Aki-aki nu tadi anu ngaku dinar candy gini saja kurang ajar saha anu ngaku dinar candy deh ya eta mah artis aing mah lain modal sok ya edan aki-aki ya Pak cicingjang Kang Kang. kurang ajar siap ya oleh-oleh teh aing ya pernah stiker sayang kumampara Idur Galapati disamak dening Semar Badranaya Polika Jati pulang kasar dan dia lurah Togog teh Sumantiwat oi aku Kakang Putrunuyu Kakang Ismoyo nanaonan si lain teh Cisim abdi mah Kakang Semar selaku dititah Kakang Semar ngawula kanu beungar di sim abdi teh nyeretkeun oge sakantenan cisim abdi bade ngabejakeun Kakang Semar naon amarta moal tiasa dipikeun Kakang Semar Allah jadi teu tiasa dipondah deui ieu amarta moal tiasa dipasihkeun wilujeng kaituna baka perang dulur jeung beraya Kakang Semar oh gitu ya